Duh, kedenangan sampo ke mana ya aing? Ding, sekarang ulang-ulang wae. Ning gawe jeung aing. Aing menang pagawean ya. Sia we goblok nu gawe ka aing, ngajak aing. Anjing, sia boga pagawean gitu. Aing di ieu kayak kudunungan. Dengan naon? Neangan sampo ku Bos Tono. Dibere modal. Jadi modalan atuh. Aing ge sarua ge dibere modal euy, teu neangan sampu. Sia di modalan dinya. Aduh. Bos Tono percayaeun ka sianya. Bersaing secara sehat ayeuna neangan sampu. Oh, jeung sia ka ditu. Neangan aing ada geus aya. Aing tinggal lah. Oh, Biar aku sia. Anjing kudu buru-buru goblok. Aduh, anjing. Setal aing pan alus keneh teh, seledat kieu. Goblok. Aduh, kebenaran aya si Isa euy. Sah? Naon ding? Neker naon sia hulang-hulang di dieu? Aing puguh ya, butuh duit ding lu. Boga ding. Hah? Iya. Karena butuh duit we jeung duit sia mah. Aing yak nginjem lah, beneran kemana dibayar ding. Gawe geura goblok sia teh. Kalau hulang-hulang kitu juga tunggul sia mah. Sia geus wae teh gawe anu. Aing ayeuna keur gawe goblok. Sia gawe naon ayeuna? Aing ayeuna mah keur jadi bandar sampe cungur. Aing di modalan ku Dunungan. Ku bandar opak. Aya sampe eueuh sia. Tuh sampe. Sia butuh sabaraha kilo ding? Ya goblok sia erek 1 kintal, 2 kintal, 4 ton, 5 ton ditampung goblok ku aing. Bener sia. Hanya nyebutkeun bener ka aing. Aya aing loba. Nu saha? Ya nu bapak aing lah. Mana? Geus nita ka aing nita jual. Tuh di handap. Bener dibeli. Si bapak sia iraha melak sampeuna cungur. Nah, nggak sampuna iraha. Iya apa ya tuh? Di mana? Di handap ya sia butuh mah. Iya. Butuh sabaraha kintal ge aya di aing kehe. Ke mana? Tah kehe sampe sia. Yo. Hiji. Nah hiji pan itu loba dulu tuh. Nah kumaha? Nah, meni asa carang pisan sal. Yo, ding carang ge ieu mah sampeuna sampe Malangbong. Sampai Malangbong. Heeh, ieu setangkal yuk bisa jadi 50 kilo mah aya yuk. Percaya Banget sia hurung anjing. Manya setangkal 50 kilo. Sia, aduh teu apaleun. Nah, sampai naon aing karek ngadenge anjing. Sampai setangkalna 50 kilo. Beutik lagi segede kieu nah. Segede kieu. Sia. Sok-sok erek mah tah loba tuh. Terus ieu sabarahaan sal? Ieu teh kana 2 kintalan ding. Kopo ae meureun lah ka maneh mah. Gope ding. Gope. Gope? Can puguh ayaan sia geus hayang gope. Nah, can puguh kumaha sia ieu? Satangkalna wae anu 50 kilo bayangkeun ku sia. Bayangkeun ku sia lamun aya nu 50 kiloan we kabehnya ieu. Geus sabaraha kintal tuh? Geus kieu we tuh. Ieu mah bisi kitu nya ieu mah. Heeh. Ku aing di DP-an we heula. Kemun geus diala ku aing. Dilunasan. Lah setengah harga we ulah ting DP Di sok. DP-an 200 ku aing. 200? 200. Baik. Sok 200 masuk. Tuluy. Lu biasa nomor aing. Tah, 200 nya. 200. Heeh. Awas ya kehet lamun enggeus engke Ya bayar. ke ku aing geus di alamat dilunasan. Heeh. Aing balik heula. Heeh. Alhamdulillah aing menang duit. Kerlieur teh boga duit. Milik mati mana we cek aing tah. Ieu si Isal teh. Duh. Alhamdulillah ieu milik mati mana we cek aing ge. Kenapa sah? Hah? Kenapa? Jo, letas di mana sih, Jo? Aing capek terus keliling pai kebon. Lain ieu sampe yo. Kumaha? Geus karolo teuing euy baradag teuing. Atuh, ieu mah beutina geus baruruk. Dijual mah? Jual. Dibeli kitu, Jo. Rek ai wani maing hargana. Keur butuh aing ngeundangan tuh. Sabaraha kebon geus diarah aku batur euy. Nu nyeun opak cenah, butuh sampe. Butuh pisan, Jo. Heeh, sok ai hargana eta mah sabaraha sakilona sok. Ieu teh Jo da sampulna teh ieu teh sampul baradag, Jo. Heeh, tah. Ieu teh meureun aya mun panen teh aya 200 kiloan mah aya ieu teh. Ari eta mah geus diala ieu ditimbang nah gampang ngan hargana sabaraha. Kopo aing mah diborongkeun, Jo lah. Teu apalna naon ieu mah gemblingnya. Heeh. Gope Maksudna jadi orang meuli kebonan. meuli sakebon kop teh sabaraha kilo ge eta mah meureun mun leuwih ti sakitu meureun keur maneh milik maneh. Ngaborong aing. Ngaborong. Lamun kurang ti eta we meureun wayahna mah aja rugi ngan. Bayangkeun atuh ieu sampo sakitu. Baradagna. Cara
Orang kebonan sampul mah ieu mah mana mah kado. Nah itu Geus 300 ah. Jadi lamun menang 300 kilo teh kurang kahitung 1000 sakilona. Bisi rugi aing ulah mahal-mahal teuing. nah najis 200 di mau murah. Di bisi erek bisi moal. Aku aya moal mah teu maksa urang mah Jo. Si moal wae meureun urang kanjat kalau Geus atuh iekeun heula kurangan. bener atuh. Heuh ulah gope teuing atuh gope mah lamun menang 100 kilo teh ngan kahitung 5.000. Boleh beas nah. Ngaji gue sih meli beas nah jadi kena beas atuh sia mah. Ih bener. Buru-buru sabaraha ieu ulah sakitu teuing lah. Lah geus atuh bae aing 400 tah. Sal ayeuna Kabeh ieu dirageun ieu. kabeh pada teuing sok maneh. Ieu ek leuwih ti target ge gua aya tah milik maneh Jo. Suganan ya. Heeh. Oke tungguan atuh lah ka mana-mana aing narik heula. Geus ayeuna wae nah si teh narik heula. Pan aing duitna can. Dikirim wae dikirim sia mah. Tila Oh. atuh. Sok Sabaraha nomorna? anggar tan biasa tah. Oh iya nu biasa ieu. Heeh sok buru duh. Coba. Guys, Tah. Geus. ya, heeh. Siap kitu wae nya Jo. Isu ku aing itu di ala ieu. Heeh, nuhun pisannya. Heuh. Geus lunasnya. Heeh, sok we nya. Heuh. Ala we da kopoe lah. Kabeh we alanya ulah disasakeun heuh. Heuh, aing telepon heula. Heeh, nuhun pisan Jo. Halo, Ceu. Kenging sampai teh, Ceu, enjing sore. Nah, di alah heula isuk-isuk. Ke sore dikirim lah. Ngopak isuk mah ngopak. Heuh. Heuh, keur mau panas poe kieu mah ngeunaheun ngopak. Heuh, aya kegiatan isuk. Heuh, Ceu, kumaha isuk dinya? Aing penasaran anjing isuk bisi jong pisan. Kok aing alau salah hiji anjing ngajaran ieu mah. Halo, Mang. Isuk ngopak deui, Mang, isuk ngopak. Heuh, aya sampeu aya. Kurang semeunang. Heuh. Isuk di ala, isuk-isuk. Heeh. Heeh. Kelamang. Apa? Itu saya itu. Berat, Ding. Berat. Saya. Cungor sia. Sia mah teh sehat anjing ih. Bersaing secara sehat, Ding. Nunggus dibeli ku aing mah adalah ku sia. Nah naon sia cungur? Sia cungor eta keur naon sia? Yang ngalah sampe. Nah, sampai dibeli ku aing isuk ek di ala. Nah dibeli kumaha? Ku aing geus di DP-an ka si Isal. Si Isal. Heeh. Ku aing geus dibeli ku mah nah di DP-an di lunas ku aing mah. Da geus di DP-an kumaha? Pan ieu mah geus ku aing. Isuk ek dibeli. Heuh, pan ku aing geus dibeli ke Herlin dulu Pak DP. Sia masuk ngepek rek dulu Pak DP segala. Geus lunas ku aing mah sakebon ieu. Caprak sia. Montong di ala. Asa nu ek ngalajo. Heuh, sia ek di Aing ala. ek neuleuh hungkul ieu bisi isuk aing ti telejog. Ulah. Nah ulah kumaha? Geus dibeli ku aing. Nah ku aing geus di DP-an. Sia mah DP wungkul ke aing geus lunas. Lah, teu apal aing tanyakeun ka si Isalna goblok. Aing ngasih Faisal lah kumahanya ku aing geus di duitan oding sia mah. Nah, ku aing geus di DP-an tadi. Kumaha tuh ieu bareng kisah sabaraha di DP-na? 200 Ka aing ku aing geus dilunasan 400 kabeh cenah. geus dilunasan. Pokoknya kudu menanggeun perasaan isi obas kumaha anjing teu bawa butuhna rusuh. Aduh, aing Sakit cegah di leulayan sampeuna. Tanu ieu nampang ieu. Anjing geus menang alai moding. Sirungan deui meureunna cancapkeun deui anjing. Kumaha ieu? anjing. Kumaha ieu, Jok? Heuh nyawa aing kumaha pan areuh sampan kitu mah. Aduh aing jaban ngopak ku aing geus ditah. Siap-siap isuk ngopak. Kumaha teh, Jok? Nyawa sia mah aing lieur. Saha deui ieu? Aduh, si bos, Jok. Masih ngajanjian aya ka si bos? Ya heuh, atuh udah geus puguh ieu teh isuk ek dibangkat. Aing janjian kan nyen opakna nih. Assalamualaikum, Bos. Iya teh, Bos. Duh, kumahanya? Jok, Nyawa masih ya. ieu teh teu arayaan, Bos, sampeuna. Aduh. Bos. Anjing. Langsung dipareuman, Jok. Anjing teh kumaha tuh? Jaman aing 400 duitnya kapakeun ding. Sia mah leung 200. Aing mah. Udah sia aturan nih. Mun isuk mah jeung si Obos kadeun ku si Obos meureunna aing ketipuna. Sia beunang ketipu ku si Faisal. Nya bodoh kene sia goblok. Geus dilunasan. Aing ngaleung goblok. Aya keneh kitu duit teh. Nu sia mah komo geus imut pisan. Iya, jadi sia montong sok
Langsung diduitan gerak goblok. Aduh, Lah, najis ku sia we ngomong. Kecelakaan gitu ding. Najis lah. Ding tunggu anjing.